Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang di sarang sim kuring rasa Adelia dina acara Reman News. Pemirsa Satiar SCTV, sababahan mereka payun, sim kuring bade ngedutkeun warta di antawisna nyaeta minat masyarakat Majalaya ngeunaan pasar. Ayana pasar modern teu nyaekeun pamana pasar tradisional. Masyarakat Majalaya masih keneh loba anu milih pasar tradisional tibatan pasar modern. Salian di harga anu murah, kualitas anu ampir sarua jeung pasar modern marupa sababaraha faktor anu nyieun masyarakat tuluy milih pasar tradisional. Pasar mangrupa tempat di mana masyarakat ngalakukeun transaksi. Pasar Majalaya mangrupa pasar nu kasohor di babaraha daerah di sabudeureun Kabupaten Bandung. Salian ti pasar tradisional, di Majalaya ge mulai loba pasar modern nu bisa nyaingan pasar tradisional. Mung di Majalaya loba masyarakat nu leuwih milih pasar tradisional tibatan pasar modern. Ditinggali dina harga, pasar tradisional leuwih murah di pasar modern. Mau dina segi kualitas, pasar modern leuwih alus. Ku kituna, pasar tradisional teu nepi ka leungit peminatna. Numutkeun Bapak Jani ngembohan, pasar tradisional mangrupa ragam ngamajukeun ekonomi kaum urang pribumi sarta ngamumule pasar nu aya di urang. Bapak milih pasar tradisional. Aya sababaraha hiji alasan naon milih pasar tradisional di antawisna anu kahiji dina raga ngamajukeun kaum urang pribumi, kadua ngamumule pasar anu aya di urang di Indonesia khususna. Katiluna ngajaga supados ekonomi masyarakat anu aya di khususnya di daerah eta petani sareng sajabana tiasa sejahtera. Sedangkeun numutkeun Kang Taufik ngembohan, pasar modern leuwih alus tibatan pasar tradisional. Kusabab di pasar modern leuwih bersih jeung kajamin dina kualitasna. Pilih pasar modern kusabab pelayanannya baik, terus lingkungannya bersih, terus kualitasnya terjamin, sehat. Numutkeun Mamah Keke ngembohan, pasar tradisional kawilang murah tina hargana. Kualitasna teu beda jauh jeung pasar modern anu kajamin dina kabersihanana. Pasar tradisional kumati pasar tradisional mah biasa ditawis barang-barangna urang biasa anu bade dititipna nu kumahana. Benten sareng ari pasar modern mah tos dipatok pangaosna sakitu timbangan atas aya di pasaran biasa sakedik segetna biasa kurang anu bade di pasar sakumahana sipatos di pasar modern. Tina hasil wawancara, loba keneh masyarakat Majalaya anu milih pasar tradisional tibatan pasar modern. Kusabab pasar tradisional teu beda jauh kualitasna ti pasar modern. Tim Liputan RMC TV. Pemirsa, sakitu dipihatur, leujeng patepangdi dinu acara salajengna. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.